Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana pencinta cerita Sunda dan bidang Sunda, sahabat di mana bae alamatna kumaha daramang dana ieu. Pamugi bae sehat jasmani uge sehat rohanina. Aya dina panangtayungan tanapi lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara pisun kuring siang kalian. Wargi sadayana carius anu gede antos dangat dia nyata si buncir karangan kilik sabagian anu kedua kanggo dinten ieu masih ulang nyariskeun keayaan si buncir. Biasa di pasar carius sareng bajona nyi soneng. Aku malah jeung naik carita wargi sadayana mangauli jeung ngadengkeun kadang-kadang landung pang beberahmana. Kang, nah kalangan ulang wae kumaha ieu teh? Aduh, kumaksa ari mani. Akang teh bingung soneng. Ceuk si buncir pikiran anak kalabutek teh mangi aka. Bingung di data kudu hantam mae dicaritakeun atuh. Kuring geus nyaho urang teh bingung tapi kudu kumaha carana supaya leupas cenah kabingung. Banyak kudu sagala boga dulu ngaratu bingung. Rek boga ti mana ari teu usaha. Rezeki mah kudu disiar ya da moal di langit. Ulah elek wahayam. Geuningan ukur nganalkeun pamatuk jeung suku bisa dahar unggal poe. Ulah elek kumaha ukur nganalkeun jangjang tapi henteu kalaparan geuning. Cik Soneng bikin orang mapatahan salakina. Nyaheuh atuh dah hayam ye cukup kemacokan huut. Cukup ngelereh di jarian, manuk cukup kemaring pare di sawah. Ari urang si buncir anger butek akangna. Campo emak. Pangawakan awewe geus kolot, bodoh buta huruf, tanaga kurang, pengalaman kurang, tapi dadae kan jeung rapekan. Rajin jeung tekedu nya dahare unggal poe. Malah mindeng mereka urang nate era aku nini. Nah, make era soneng. Bisi maneh hayang dahar mah menta deui ka emak kaditu. Nyi Soneng bea kasabaran. Jeung nangtung ko jengkang kana sapu injuk teu antap parahdi. Hiu diulang kenek dipake ngababuk si buncir. Neng ye. Kunaon maneh teh soneng? Eta ulah kitu eta. Ceuk si buncir anggah balik ke kericuman. Ari bejurna rempodan bakat ku paur. Tapi hiu buak kana dampaleungeun kak ditewak sapunang si buncir gempeur pok ngomong deui. Sabar neng ye, sabar. Ulang ngalajur nafsu ngumbar amarah. Ye, apan ceuk ajengan oge nafsu nu mata kaduhung badan nu katampuhan. Ulah kitu neng, sing sabar, sing eling. Aing teh kurang kumaha sabar. Kudu kumaha nya ering, unggal poe teh waleh ngadaharan sabar, teu aya robahna. Tanu kitu patut anu kudu mikir mah. Nyi Soneng ngadegungkeun karang si buncir nebikeun ka ngajeda ka tukang. Si buncir hari tengah huleng. Terus ngajogo nangkep tuur teu malirek ka Nyi Soneng anu keur nulak cangkeng bari nyakal gagang sapu injuk. Untuna kekerot nahan amarah. Buncir, hayo jawab rek kumaha sia? Jawab sia. Neng, ye Soneng. Diuk neng, diuk. Akang rek ngomong nu bener. Sabab akang geus bosen hirup sangsara teh. Geus hayang senang, hayang kawas batur, tapi kekelana ulah rusuh atuh. Sok diuk. Ceuk si buncir ngomongna dari ya ayeuna mah. Ger sada gelap tari pisan ngabuinya mata keung. Jep nu keur parea-area omong jempe. Nyi Soneng mungkunan beungeut gek diuk bari nahan amarah. Cipanon bijil deui ambek kapegung teh. Ari gludug tak untuy-untuy hujan ngagebret keneh cilincang ngagulidag. Ari si buncir ngadeuketan ka pamajikanana bok ngomong kalayan daria. Neng, ye, akang janji. Teu miti isukan akang terek usaha. Tapi ku akang can ka irong. Can aya wewengan, nggak kudu kana naon usaha teh atuh. Da ayeuna hayu urang badami nu bener.
urang silih tukeran pikiran, urang silih elingan, supaya janji urang Bareto jadi kenyataan. Pan Bareto tarik sama pahit sama manis lain. Misoneng kaupahan hatena, nu tadina micin beungeut teh ayeuna manyang harip deui. Renghap nalik napas panjang, terus ngomong deui. Kumaha atuh kahayang Kang Buncir teh? Akang rek berek bong bolongan. Kudu kumaha atuh? Kuringa teh hayang nyaho. Kumaha Kang we eta mah? Pokona mah sore isuk bisa dahar, teh hayang nu lain-lain kuring mah. Teh hayang nurutan batur. Dah heueuh nanaon oge kudu ngukur ka kujur nimbang ka awak. Soal hasil jeung teu eta mah kumaha milik. Nu penting mah akang kudu daek usaha ulah heulang jantung wae, ulah cicing wae di imah. Jeung gunakeun akal jeung pikiran. Pan akang teh boga leungeun jeung tanaga, boga panon jeung awasna, boga uteuk jeung warasna. Gunakeun kabeh pikeun yang rezeki. Da hayam ge bisa ngajenol teulis teh ku daek ngoreh. Henteu bosan teh eureun-eureun usaha. Nu dipacokna teh ukur nu saeutik. Tapi kalahkeun ku hantam dikumpul-kumpul mah geuningan ngajenol teulisna. Heeh, bener Neng, bener pisan. Geuk akang rek usaha isukan. Tapi tetep kudu aya jalanna heula. Cik bejaan kudu kana naon yeuh. Cek si Buncir keukeuh nanyakeun ka pamajikanana. Kudu gaul jeung batur, kudu daek ruang liung supaya menang luang. Kudu bodo arewoh, ulah bodo ka totolayo. Ya sugane ari mindang ngawadu jeung batur mah menang luang cipabada urang. Bisa silih elingan, silih tuduhkeun. Tak kitu carana mah. Jeung disugane anu ngajak kuli, aya nu ngajak ngored atawa naon we da loba pakulian mah asal urangna rajin. Si Buncir harita unggut-unggutan. Mimiti ka harti kumanehna oge. Heeh Neng, ka harti ari kitu mah. Heug isukan marek diajar gaul jeung batur. Marek ngajar-ngajar ngadeuketan tatangga we lah jeung babaturan. Tadina mah yeuh, tara campur gaul teh era. Ngarumasakeun sagala tuna akang teh. Tapi ari carana kitu mah nya rek maksakeun we isukan mah lah. Cek si Buncir mimiti caang hatena asa aya nuduhkeun pijalanin. Syukur ari kitu mah. Ngan kade sing waspada, sing hati-hati. Kudu bisa ngajaga diri. Urang mah kaayaanna nabatan sakieu. Kudu bisa nahap-nahapkeun maneh ulah neangan pikakeun batur. Ih, nya moal atuh Neng moal. Nyiso Neng rada ngemplung hatena. Dada nu tadina asa eungap ayeuna mah hampang, sirah teu lieur teuing, di pikiran teu rungsing teuing. Akhirna mah duanana guntreng paduduaan nyaritakeun kasusahna. Di luar anger hujan ngan rada orot ayeuna mah teu ngagebret kawas tadi. Geludug geus sarang kilat penting bumi nyai ukur sakali-kalieun. Dina ayana ge teu disusul ku soraan ngajelegur. Sanyana mah can burit-burit teuing harita teh. Ngan kulantaran cedeum jeung tas hujan gede. Aduh geus poe. Di luar seah ku sorat cilincang anu curcor ti unggal gawir buruan ngeceumleuk keneh runtah ngarangkeun. Nya dila-dila sep hujan teh harita raat. Angin aler deui, urang lembur kadang hideung kadenge di sorana. Malah geus aya nu turun ti imah, lulusuhan leumpang didudukuy nyungcung. Kamana Mang? Cek hiji lalaki nanya kanu kelempang. Rek nempo balong jang. Bisi limpas mangganingkeun ngendogkeun ieu teh. Bisi karabur kasusukan. Cek eta jalma bali terus indit ka balong. Anu resep nyair jeung ngacrik teu nolih kana nanaon.
Buru-buru harita teh tarurun murus susukan. Da biasana lamun tas hujan gede sekolah balong anu turun ka susukan. Teu karasa rame deui lembur teh. Loba nu bari ieu ti imah da harita teh can burit atuh. Mun panon poe ka ceri mah kara tunggang gunung jika nama. Caan geuning neng. Aduh, mencan mandi milu nyair ka susukan yeuh. Sugane menang lauk hiu. Cuk si buncir tapi bari nyerengeh kabita ku batu. Wah, ari ngomong teh tara aya batasna. Lauk hiu ti mana ari disusukan? Paling oge tawes lauk emas kitu ge ari aya nu kabur di balong batur. Ari orang paling oge keuyeuk. Ya lumayan keuyeuk oge neng. Jika tuh nyair tuh Kang Ono oge nyair apan. Kuring rek emak sugane bogaan keneh beas. Rek ngecok sa cangkir mah. Bener. Jig nyai jig. Keun akang rek nyair. Di mana ayakannya? Orang deui. Cek si buncir porosot harita ngalaan sarung kana sasampayan. Lah make jeung nanyakeun korang sagala kawas nu boga. Menang sakuane atuh ka ditu. Cek misoneng harita. Adina naon teh yo? Tah koja ka dieu keun. Bokna deui nyaan segut ayeuna mah teu sieun ku tiri si buncir teh. Nya satunya si buncir turun ti imah ngajingjing ayakan sarta harita nyoren koja teu make baju buligir bae eueuh ka tiris. Make celana pokek dilukui sama geus rawin. Ngagedig lempang muru ka susukan. Nuturkeun batur anu geus teu heula. Di palabat tangkal asam tepung jeung Mang Ica harita teh. Anu sarua rek nyair cerangan bubuhan tukang lintar manehna mah. Alat-alatna lengkep nyair ku lambit nyoren korang gede. Lintar ka mana yo Mang Ica? Cik si buncir bari nyerenge harita teh panuna melong ka Mang Ica. Nya kasusukan geuning maneh make daek turun cir. Mang Ica malik nanya rada heranin. Da biasana si buncir teh sagala kedul. Is, aya kamajuan atuh Mang yo. Hayang lauk koing oge. Syukur tak kudu kitu ari jadi jelema. Nam, urang bareng jeung Mang. Sugane aya milik atuh. Cek Mang Ica bangun nu atoh sabab si buncir jiga-jiga arek robah pikiran. Ari disusukan Mang. Sok aya lauk hiu gitu. Nya aya tapi ukur sagede bentur lauk hiuna. Nya aya lauk hiu nu sagede bentur Mang. Nya aya pan bentur. Cek Mang Ica bari nyeri harita. Duanana limpang rusuh muruka susukan. Mang Ica ti heula si buncir nuturkeun. Nyate kung selila geus jog ka sisi susukan. Ari breh geus loba batur. Daroban resep nyair mana komo tas hujan gede mah. Sok jang tah ti sisi eta tah. Mang ti dieu yo. Cek Mang Ica bari terus ngamimitian nyair. Sesedok can menang 2 sedok atuh ukur menang keuyeub. Si buncir ancrug da manehna nyairna ku ayakan leutik. Komo hese hantem wae nyair can menang impun acan. Tapi dari kabosen terus maju ngidul bari ngobrol tinggal rendeng. Cag urang tunda heula anu keur nyair. Ayeuna urang kocapkeun misoneng luyu jeung omonganana barang jerut si buncir turun manehna ge kaluar ti imah. Atuh panto dikaitkeun reos indik ngajugjug ka imah indungna dina hate ngagerentes. Sugane emak bogaeun rejeki. Era-era ge arek maksakeun. Cenah bari terus limpang mapai sisi jalan milihan anu teu astaneuhna dan sajen jeblog kawan tutas hujan gede. Cilincang curcor keneh runtah tinggal lu.
nyangsang kahalangan ku akal. Dang-daunan barasuh kene, tangkal gedang nyangeyeng katebak angin, rek runtuh katahan ku paranggon waluh. Gancang nanyisoneng teh geus nepi ka imah indungna, jauh kene geus gegerewekan emak-emaan. Torojol harita aya nu bijil ti imah letik awewe geus kolot, malah mabukna geus patengah jeung bodas katelahna Ma Indung. Aya naon Soneng? Wayah kieu udar ider wae heug cicing atuh. Cik Ma Indung bari malong ka anakna anu limpang bangun anu mujek. Hese milih tincakeun. Neangan anu teh jeblog. Nyi Soneng teh buru-buru nembalan harita koreleng ka pipir imah. Bere aya cai dina baskom butut. Terus kumanehna dipake ku kumah. Geus kitu kalacat mancat katepas. Bus ka imah. Teu balocor kenteng mah. Bari tanggah kana lalangit. Gerahun hujan angin kieu mah nya bocor we Nyai. Malah bilik ge barasuh tah kasaweran. Dae tak hujana manihanan ngaguru kawas anu panggeusan. Cek indungna gek diuk harita dina samak. Jang haripan wadah sepaheun. Nyi Soneng oge harita diuk kada kagok rek ngomong teh sabab ari ka era mah aya. Aya naon Soneng buburitan teuing atuh ka dieu teh? Cek Ma Indung harita balikop kana seuri salambar. Memeh disamaraan dikesut heula. Mak, kuring teh geus era sanyana mama. Mindeng teuing. Tapi kumaha atuh da geuning nasib kuring mah kieu wae, Mak. Cik Nyi Soneng ngamimitian muka carita. Teu boga beas. Cek indungna kituna panona malong kana wadah sepaheun. Leungeuna milihan jambe harita. Bangun geus teu aneh kadatangan ku anakna teh da geus biasa kitu. Heeh, Mak. Cek Nyi Soneng geus teu malapah gedang deui. Da rumah sadaka dinya arek menta beas. Geus lain nginjem deui datara ditaur. Can nyangu nya. Geus mireun sana mama. Cek Nyi Soneng. Nyangu. Ma Indung ngareret. Teu teh nyangu, Mak. Teu boga beasna, Mak. Cek Nyi Soneng luk tungkul hate ma era bea karep. Mani asa beureung beungeut kakolot teh kuduna mamere. Ari ieu kalakah mentaan unggal arek nyangu. Ma Indung harita teu ngomong deui kalaka terus nyamaraan seureuf make jambe leutik, gambir apu kapol. Terus dipintal-pintal am dihuapkeun terus digayem bang nikmat. Kadenge semurangu. Panonna harita malong kana bilik anu baseuh kasaweran. Pikiranana kumalayang kanu geus kaliwat ras inget keur aya keneh salakina hirup teh henteu kieu teuing. Ma, Nyi Soneng ngomong deui. tong loba omong Soneng. Sakalian dahar ayeuna mah mawa we sanggup beas mah eueuh. Mangge geus teu boga ieu teh. Tadi henteu usaha. Sebab nyeri tuur jeung eueuh nu nitah we ongkoh. Cek Ma Indung teu loba omong nu sejen aya mah dibikeun bae. Nyi Soneng ngahlas ari hate mah da heueuh ku manehna ge kanyahoan. Ma Indung teh usahana ukur kulakuri ngandalkeun tanaga anu geus teu sabaraha ukur tambah lumayan. Sok aya nu nitah ngarambet ge lain butuh ku tanaga, tapi karunya hitung-hitung mere. Ma, ari emang geus tuang, Ma. Karak bieu puguh ngan eueuh deungeuna. Ukur jeung sama goang make surawung. Rek anyuk tarasi ka warung kalaka hujan geuning. Tungtungna mah teu sirikna karo uyah. Leuheung emak mah teu sepuh ge bisa keneh usaha. Narajang si buncir mah ukur nangkep tuure bari ngalamun, Mak. Tas dicarekan bieu teh mah. Cek Nyi Soneng terang-terangan ka indungna. Is, ulah sok nyarekan ka salaki pamali Soneng.
Rek ngaringan mah elingan we sing bener. Basana atuh sing marana kudu hormat sopan, kudu ngajenan da eta teh salaki maneh. Cik Ma Indung tara nyundutan teu bener maneh nama. Dakang buncirna bedegong mak. Ngomongna teh tara merenah jeung sok pika keuleun. Jadi uing lagi keuheuh hayang ngamok we mak. Ih maneh masuk mawa karep sorangan. Ye soneng, maneh terek nyalindung ka saha? Mak batan sakieu dulur teu boga aya ge jauh di Banten. Lamun maneh teu bisa mehapikeun diri ka salaki, rek jeung saha hirup? Tah kudu mikir ka dinya soneng. Atuh kaduana hade goreng burung palung oge si buncir teh salaki maneh. Kade kudu ngaula, kudu sopan, hormat jeung somea. Cenah eta ayeuna keur ngadul usaha, keun sugan we kahareupna madaekeun sarta diparengkeun jeung milikna. Ikhtiar anggur bantuan mikiran. Heug tatanyakeun ka batur, nah saha nu boga pijalaneun usaha. Mun aya nu mere harapan buru-buru tepungan lawungkeun jeung si buncir. Ma Indung teu waleh nyaah jeung dedeuh najan si buncir badur liwar jeung ngandul ge. Ma Indung mah nyaaheun atuh nyi soneng maning ngahuleng tarang nakarung nyaan karasa benerna omongan indungna teh da nya kudu nama kitu. Tapi lamun geus parearea omong jeung si buncir, hawana teh ngan hayang ngamak wae. Deta si buncirna sok ngomong ka mana meni tara aya anu merenah. Nya satuluy nama Ma Indung teh ngagelenut mapatahan ka anakna. Sangkan teu tigebrus kana jalan anu salah. Diterangkeun cara-cara ngaula ka salaki, cara-cara yang haripan ka susah, kabingung jeung katugena. Isoni ngaluk tungkul bari ngabandungan. Omongan indungna teh sawareh nyerep kana ati sanubari. Sawareh deui asa numpang kawas cai dina daun talis. Samalah sok hayang nempas ngan ditahan bisi ngajaheutkeun hate indung. Rumasa datang kadinya rek barang penta, lamun ngalawan bisi henteu dibahanan. Jadi sadalila Ma Indung mungkas omonganana ngan memehna ngaluarkeun heula. Beten? Beten ya. Ngan samemehna ngaluah heula. Conggang dibekehkeun, cerut ngiduh ka kolong, red ka anakna terus nyarita. Geus burit, geus majana ngaulaan salaki. Suguhan saaya-aya sadiakeun daharna. Maneh kudu ingat nyuguhan salaki malain ku kadaharan nu sing sarwangeuna. Tapi paroman anu marahmai budi parangi anu manis, basa nu merenah ditama imut anu kareueut. Tah ku sakitu ge bakal bungaheun salaki teh. Sababna jandahar jeung opor hayam jeung gepuk atawa jeung naon wae anu ngareunah nu maraha. Ari nu marena bakat tut haseum bari dagang tutut mah moal karasa nikmatna eta teh soneng. Moal bawa bakal medal sila terus kabur. Neangan tempat dahar nu rineh anu tentrem. Tah kitu eta teh soneng. Mana sangu teh mah? Ih maneh mari di papatahan teh. Mohon kaharti mah mana sangu? Cek Nyi Soneng bari ngadilak. Tuh dina boboko tong dibawa kabeh. Sesakeun keur maisukan. Dengan sakitu deui beasna beak.
kitu cenah ceuk mainding harita. Jigana teh tenang we manehna mah. Jadi henteu boga basa. Betul? Jadi henteu boga beas gitu arah ngarasula ti kawas Nyi Soneng jeung si Buncir. Nyi Soneng harita teu ngomong ko jengkang ka pawon terus kakaratak kana pago. Bere harita manggi sangu dina boboko. Kaambuna sengit ngahudang rasa lapar. Lamun teras inget kana kawajiban mah bisa yang celebak dahar di dinya. Tapi manehna kaburu ingat yen kitu pata teh teu bener jeung deui mana temen mah indeu ngambakna. Karunya kama sanguan sakieu-kieuna ku dibawa ku aing. Tapi da kasaha deui atuh kawani ukur ka indung kena sugane ka hareupna aing teh bisa mere kama. Gerente sate Nyi Soneng tuluy nyokot piring seng nyisahkeun sapiring sok ditunda handapeun tenong. Ari nu dina boboko mah dibawa jeung bobokona koloyong ka indungna pok ngomong, "Ma, kuring rek balik. Ieu sangu dibawa jeung bobokona mah, keun isukan dipulangkeun bobokona namanya." "Heeh, jig kade. Ingatkeun papatah emaknya." nya geus kitu mah jero turun leos indit bari ngelek boboko sangu. Keur saheulaan mah hatena bungah lantaran boga keur poe eta. Tapi teu boleh aya rasa ngenes dina hate nebikeun ka kitu lalampahanana teh. Tapi dalah dikumaha bogan salakina ngedul usaha kapaksa mentaan ka kolot. Barang jol ka imah salakina can datang. Padahal harita teh geus reup-reupan tereh magrib. Ih, maneh kabong nu liar teh. Nalila-ila teuing. Teu meunang nya balik we atuh. Nyi Soneng ngomong sorangan geus ka imah sarta terusnya ngecempor sok ditunda di tengah imah make ajug. Kaayaan harita beuki poek bae. Lantaran harita mah bener-bener geus wanci sareutna. Keur mah eukeur geus burik katurug-turug langit cedeung keneh atuh beuki poek we harita teh. Lalai geus tingkalayang laliar neangan mangsa. Gaang jeung jangkrik di sarada tilandeuh kadenge sora bangkong di sawah. Bari ngadaguan si Buncir Nyi Soneng teh kurah koreh kana tetenong melihan cengek garing sesa isuk. Heug jerendos dina coet teu makena naon cengek garing we jeung uyah badag. Geus kitu sok ditunda di tengah imah deket boboko sangu. Leos kapipir rek ngarolis hayam bisi can ampih. Lumayan boga hayam hiji geus babon pibibiteun sugan we ngarekahan. Bareng jeung durna sora bedug magrib kurutak si Buncir datang suraseuli bangun gumbira. Ayakan dijingjing koja di soren goka imah gero ka pamajikanana. "Neng, Soneng, Oi, aya naon gegerewangan di buruan?" Bari narojol. "Ih, maneh majo. Lauk asakan Soneng. Lumayan menang tilu euy." Cuk si Buncir bari nyodorkeun koja. Ari isina lauk tawes hiji, jaer hiji, bogo we sakede indung suku. "Allah, geuning pisan, Kang. Mun sing loba atuh." Bari noong ka jero koja. Kana naon teh yeuh, sok aleuweuhi. Sakitu ge untung meunang. Da batur mah anu bari kelengong atuh. Ngan Mang Ica keur bujur.
Orangna teh pinuh bisaan tamanena maneh. Jaba nyairna ge kulamit deui. Akang ge mun kulamit mah wah mat burung pinuh atuh. Kitu ceuk si buncir bari papeta harita teh. Oh, jika tuh geura mandi ka ditu. Ye, lauk urang belum. Ceuk ni Soneng deui. Nah di beuleum. Wanuna atuh Neng di beuleum mah. Nya hayang di kumaha atuh? Goreng sing garing. Ngarah nikmat Neng. Ari akang kawas nu ngarinur. Digoreng kunaon? Da kudu ku minyak goreng atuh ngagoreng mah. Kawas loba duit we. Kitu ceuk ni Soneng. Nya heueuh atuh ngagoreng mah ku minyak, bila ku cai Soneng. Minyakna kudu dibeli. Duitna teu boga geus ya. Tong omong digoreng ku lebu ku kami malah. Ceuk ni Soneng bari asup ka pawon rek ngasakan lauk. Si buncir harita teh calohok. Tapi akhirna mah ngahihi seri sorangan manehna. Digoreng ku lebu bis kacipra bakal kurumuy. Buntutna tutung, beuteungna atah keneh. Nyaheuleuh sawatara waktu harita teh si buncir geus andekak sila di tengah imah. Parinjang haripan bobokos sangu jeung coek. Bis kukurubukan beuteung teh nyatana hayangin dahar. Ngan laukna can asak. Keur dikurubus keneh di hawu. Neng, geuwat atuh Neng geuwat. Mangke atuh sabar. Da moal lila ieu hakna kala kapareum geuning. Da suluna suluk haur, rada baseuh deui. Ceuk ni Soneng ti pawon. Eueuh, buah-buah moal asak Soneng euy. Kade sia Soneng beureum keneh. Wangeunah deuleu. Bat loba omong teuing atuh. Tarojol harita ni Soneng nyampeurkeun mawa piring diisi beureum lauk. Bogo teh morongkol geuning. Tawes bingkeng jaer merengkel kabeh kuyumut pinuh ku lebu. Teuing asak teuing teu daruhakna kaburu pareum. Sok ditunda hareupeun si buncir malah waktosna wargi sadayana teh nya kapan. Rukina dipungkas dicekapeun wikeun ka dewe heula carita Sunda dina judul si buncir karangan Klik sabagian kadua. Amugi ieu carita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan etang-etang landung Bang Brahmana. Lajengna si buncir bagian katilu insyaallah dinten enjing dina waktu anu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepangdongkeun deui. Anu mancen sim kuring Mang Dina Mara ngahaturkeun nuhun ku paratosnana. Wilujeng paturai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.